Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang di sareng Mang Yan di dieunya. Dina dinten ayeuna Mang Yan aya acara bade masak-masak kanggo penyambutan hari raya Idul Adha-nya. Rencanana Mang Yan dinten ayeuna bade ngadamel leupeut atanapi buras gitunya. Sareng upami telepat mah bade ngadamel opor ayamnya upami harga hayamna rada mirah bade meser gitunya kanggo diopor. Kumaha di tempat-tempat wargi-wargi sadayana nah persiapan teh parantos kumahanya mudah-mudahan wae dina sasi Idul Adha tahun ayeuna urang sadayana gaduh rezekinya kanggo lebaran insyaallah. Langsung wae nya wargi-wargi urang sakseni wae kumaha kegiatan Mang Yan dina dinten ayeuna dina masak-masak kanggo menyambut hari raya Idul Adha. Mangga sakseni wae nya. Ngalah daunnya. Daun mangala. Hidup memang penuh dengan liku-liku, penuh dengan proses ya teman-teman. Seperti misalnya mau bikin lepet juga banyak banget prosesnya ya, dari mulai cuci beras, ngambil daun pisang dan segala macam, pokoknya banyak banget ya prosesnya ya. Namanya juga kehidupan ya teman-teman. Ini namanya pisang manggala ya. Daun pisang manggala namanya ya. Ini namanya daun pisang manggala ya teman-teman. Sangat bagus banget buat bungkusan ya, buat bungkusan lepet, buat bungkusan bugis segala macam sangat bagus ya. Berbeda dengan pohon-pohon pisang yang lainnya ya. Kalau pohon pisang yang lain agak-agak keras gimana gitu ya, tapi kalau ini teksturnya lembut ya, sangat bagus banget buat dibikin bungkusan ya. Oke teman-teman, sambil nunggu daun ini layu kita menanak nasi dulu ya. Kita tanak dulu nasi yang mau dibikin lepet itu ya. Oke teman-teman, kita on the way. Mang Yan badai ngisikan heulanya. Badai ngadamel leupetnya wargi-wargi. Mang Yan nuju ngisikan heulanya bade ngadamel leupeut, buras atanapi kupat. Cai isikanana parantos dipisahkeun ya kanggo nyebor, kanggo nyiram tanaman ya wargi-wargi. Caina herang pisan ya wargi-wargi sadayana. Herang pisan caina nya. Ayeuna nuju usum halodo. Rekan tu suka naik benang be, benerkan ke bisi melesun iya. Mana nulis kia? Ngadamel leupeut, buras. Seneng ngabutruk heula nya mak. Oh, siang. Hiji teging ukur jadi sapiring. Nu mana? Pesannya digoreng. Hiji sabelah.
Sebelah pandai dua lah ya. Kemana pun sebelah deh. Ini tuh, Bang lelap kan hula. ini tuh ini. Bisa Seberang leh. 2 liter lebih. Bawa. 2 liter lebih. Cituan heula. Lu mana pijarna? Nah, atuh mah ulah makan wae kayak atuh. Di pakom bisaan beras mah geuning teu ka lemes. Sembah sikok kome ah. Uang na pirasa wal usik ni buras. Lain bisaan. Itu ka kentek angat teh. Onang atuh. Di onang sepangieunkeun lepet. Bisaan atuh da. Itu cina murah teh kana sisi akhirnya. Pijarna mana ngaragalo. Batur mah eta cara marakat pijar sih. Da kita di pijaran mah bieu geuning. Ulah ngadahar pijar saya batur mah. Apa ari baso pan baso tadi pijaran. Geuning di dalhar. Da tadi pijaran mah ya geuning bieu dari yang kelihatan. Wah. Ieu pijar anu sok dipikasieun teh eta tah borak sih. Pijar teh borak. Dua mah ada kamar mah sabungkus lagi teh. Teu kerel-kerel kan. Angger dia kesana mobil tanah nih. Salebaran. Kamari. Kerel-kerel. Aduh kamari. Mama kamari. Borak. Yes, kereta hiji. Ngarah lemes. Karena akan tong rame teh kalau bulan. Padahal liburan abi aya katuk. Suji sih. Suji di mana? Daun suji manung sok hejo. Katuk. Pantanan ganetkeun winga. Sikani eta wajah pisan ka dieu tare. Bina ada Reka uing keripik geuna. yang di iam gitu nya bukan sampel rek mau sampel kayak gitu. Sampai mah rarosepeun orang kota mah. Rarosepeun kana sampai orang kota makanya. urang geuna sampun. Jadi jagung misalnya mah jagung manis di kamar ini ada BH. Ini naon? Jagung Jagong panyate anu neuneu nuna. Sumi. ya. Celaksana meset. Baru aya. Ngaliwatan sabaraha warung. Pegat manten ben ku warung nu di aman siang. Aya warung di lemur kaliwatan ulah kan.
makanya Oh, deh daunannya. habis di sana mah daun. Ya. Jangan deh mah. Loba kene dipipir kayaknya daun. Itu ditandas ini Aya. apa? Eta ge kembay bisa temahin pak bae. Aya keneh di luar ge. Yang kira uing paranti dahar. Ya ayah kan mah di luar. Saeutik mamahi. Tilu lamar meureun. Ada kursa letter atuh. Kayak mere si eta we si kemarin. Kemarin naon oh. Padahal sekieu gemah kabeh. Wah. Gemah kieu. Kayak usaha heula. Bisa dapat uang bisa dua. Aya 500-an cing aningki gitu. Ngomong orang. Keur beujeuna resep. Orang ka warung cingeus. Keur beujeuna resep sih. Makanya eta mah main ke dia wae. Lain keur beujeuna resep berak. Jumputan pun. Ucing 1000. Ai budak cumpuk. Itu itu. Ai budak cumpak ku. Aya diduakeun jeung budak mah. Ubudnya. Alhamdulillah leupitna tos asak wargi-wargi. Siap disantapnya. Raos pisan dituang sareng sambal tarasinya. Mantap pisan. Mantap pisan disoelkeun kana sambal tarasinya. Leupetna teh wow, nikmat, mantap gitu loh. Panas. Mangga wargi-wargi beli aya nu hoyong. Kantun canak wae nya. Ieu teh tuangan kanggo enjing salaras namanya. Enjing mah bade dituang teh sareng eta sanasaurna bade ngopornya. Bade ngopor tahu nog atanapi naon apa kana mah teu jelas teu acan jelasna bade naon-naon nama anu diopor namanya. Duka bade hayam dukana naon. Mantap pisan wargi-warginya. Parantos beres, parantos rengse nya ngadamel leupeutna nya. Parantos asak. Bade dicoelkeun kana sambal tarasinya. Mantap pisannya. Raos pisan tuh. Panas kaneh. Panas kaneh leupeutna.